Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abi Yulia Ayu Aina Zahra di kelas 11 T2. Di dia abdi bade macakeun carpon Sunda nu judulna Rumaja Sunda Kamarana. Treng treng treng, suara bel sakola nandakeun yen barudak kudu asup ka kelasna masing-masing. Aya anu nyantai weh leumpang, aya oge anu lumpat ka jero kelasna. Didin jeung Asep mah asik weh ngobrol di luar kelas siga nu teu ngadang ngobel wae. Didin, Asep, buru atuh ka kelas, urang ngadua heula. Cek Rifan ngageroan ti jero. Saatos ngadoa, kelas teh ribut deui wae, aya anu kukulintingan ka bangku batur, aya oge anu seuseurian, aya anu curat-coret dina bor. Pokona mah macem-macem. Ayeuna teh poe Sabtu, kelas 11 IPA 5 mah sok ngomong make bahasa Inggris da didita ku mister tadi. Cenah keur ngalatih sakumaha mampuna urang ngomong make bahasa Inggris. Keur bebekalan oge engke di universitas. Aya anu teu ngomong make bahasa Inggris, aya anu setengah-setengah. Tapi lolobana mah ngomong make bahasa Inggris najan salah oge. Jam pelajaran kahiji teh nyaeta bahasa Sunda. Tangtu atuh ngomong make bahasa Sunda. Ilok ngomong make bahasa Inggris. Cempe tos aya Bu Sita, cek Rifan ka barudak anu gandeng. Siap ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kumaha damang, cek Bu Sita. Damang Bu. Rifan, ieu bagikeun hasil ulangan minggon kamari. Muhun Bu, cek Rifan sambari leumpang bade nyandak satumpuk kertas. Pas dibagikeun eta ulangan teh barudak meuni teu aya anu atoh kalah seuseurian ningali hasilna da goreng atuh. Ulangan kamari mah teu aya anu tuntas sadayana dihandap KKM. Kumaha atuh ieu teh, padahal bahasa Sunda mah bahasa indung. Naha teu erak kitu, cek Bu Sita bari rada kaciwa. Muhun Bu, da hese, cek Didin nembalan. Maknya hese. Asep, kunaon meuni goreng pisan nilai teh? Iya Bu, gak bisa. Ari Asep, urang mana? Pan orang Sunda. Piraku teu tiasa. Iya Bu, tiasa sedikit-sedikit mah. Engke mah kudu make bahasa Sunda nya. Aneh zaman ayeuna mah urang Sunda wae teu tiasa kana bahasa Sunda. Ari kana bahasa batur mah meuni parigel, cek Bu Sita bari popolotot. Asep mah emang teu pati tiasa kana bahasa Sunda, da cenah dieu mah najan kolotna urang Sunda tapi ngomongna make bahasa Indonesia. Asep kalahkah parigel kana bahasa Inggrisna, cek indungna. Mah bahasa Inggris teh penting da bahasa internasional. Mata ku indungna mah dileskeun bahasa Inggris ka ditu ka dieu. Nya bener weh, cek Bu Sita, ari bahasa batur mah parigel, ari bahasa sorangan mah teu tiasa. Naha ari ulangan Sunda sok butut wae, cek Didin bari diuk dina kursi kantin. Nya da tara ngapalkeun meureun. Rifan nembalan teras diuk dina kursi. Lain kitu Van, da sok ngapalkeun. Da sok kararese ngeusina, da abdi mah ngapalkeun, cek Didin rada keheul. Lah ulah siga si Asep, kana bahasa Inggris mah meuni parigel, ari kana bahasa sorangan teu tiasa. Rifan ngomong bari melong ka si Asep. Ngarti kana bahasa Sunda, tapi tara ngomong pake bahasa Sunda. Eta Asep namina. Abdi mah satuju da kana kurikulum 13 cenah bahasa Sunda dileungitkeun ti kurikulum. Tembal Didin bari ngahuapkeun sasendok mie. Lamun bahasa Sunda teu aya dina kurikulum, beuki loba weh remaja nu siga si Asep. Rifan ngajawab teu satuju. Nya atuh da keheul, punten ulangan teh goreng wae, tembal Didin bari keheul. Padahal ayeuna teh kaping 21 Februari anu geus ditetapkeun ku UNESCO minangka Poe Basa Indung Internasional pikeun miara bahasa Sunda teh. Cek Rifan,
merenya ho kadidin. Atos ulah ngomongkeun we bahasa Sunda engke balik sakola main ka bumi abdi nya Van. Saatos Didin ngomong gitu, Rifan mah kalah seserian, da Didin ngomongna salah. Kieu yeuh rumaja Sunda ieu mah, main dina bahasa Sunda mah artina ngadu atawa judi. Maknya Didin ngajak manehna judi, sabari tuluy weh dipikiran ku manehna. Kumaha jadina nanaonan nonoman Sunda teh ari kieu mah. Padahal bahasa Sunda teh lamping kareueus daerah atuh kudu bener ti cara ngomongna oge. Boh kekecapanana boh unduk usakna. Rumaja ieu mah boga tanggung jawab pikeun mumuleunna bahasa Sunda teh milik orang Sunda. Maju mundurna bahasa Sunda, mekar henteuna bahasa Sunda, gumantung ka urang sadayana, para rumaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.